Assalamualaikum Bapak. Boten ngawagal waktosna nepangkeun abi teh SMA Budi Luhur. Bade masihan patarosan perkawis basa Sunda sareng sakola. Upami bari difilmkeun teu sawios Bapak. Upami sapopoe bade bangsa naon? Basa Sunda. Kunaon bahasa Sunda atau jarang diangge sapopoe di bumi. Gengsi, jarang diajarkeun atau napi tos teu zaman. Saur Bapak kumaha cara pikeun basa Sunda terus dipapake dina basa urang sapopoe. Diajarkeun ku kolotna, diajarkeun di sakola, atau napi kudu dicontohan ku pamimpin daerah. Ayeuna kebiasaan, Sunda kebiasaan. Kunaon barudak korat teresep make bahasa Sunda, kadang pake bahasa Sunda tapi bahasana kasar. Teu diajarkeun ku sepuhna, leuwih gaul atau napi teu diajarkeun di sakolana. Orang kali Maka upaya urang sangkan bahasa Sunda tetap dipakai sareng ngangge bahasa lemas. Diajarkeun ku sepuhna, diajarkeun di sakolana, atau napi dicontohan ku sepuh guruna. contoh anak sepuhna orang kali nurutan. Saur Bapak, sekolah anu kumaha anu dipikeun zaman ayeuna. Sakola anu kajangkau biayana tapi programna halus. Sakolana mahal jeung programna halus. Sakola gratis tapi programna halus. Sekolah biayana halus tapi dina halus. Kajangkau ke masyarakat halus. Sakola anu programna halus seperti kumaha Bapak? Programna ayat pembiasaan ibadah hukum, programna mun saukur nambah ilmu hukum, programna selain pembiasaan ibadah jeung neangan ilmu ditambah keterampilanana, programna aya pembiasaan ibadah neangan ilmu keterampilan ditambah pengulele bahasa Sunda. Untuk nama supaya bahasa Sunda biasa, ini ibadah biasa. Kacana sadayana. Untuk nuhun kana partarasana mugia urang sadayana dina panang tayungan Allah Subhanahu